Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sawiji. Nawakidul wudu'i arba'atu asya'a. Utawi pira-pira kang ngabatalaken ing wudu iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Ala walutai kang awal iku al-khariju kang metu. Min hadis sabilaini saking salah sawiji dadalan loro. Min kubulin nyatane saking kubul au duburin atawa dubur. Rihun tegese angin au gairuhu atawa liyane rih ilal mania angin cai mani. Asane utawi kang kaping 2 iku zawalul akli ilang akal binaumin kalawan sabab turu au gairi atawa liyane naum ila nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepaken makadahu ing bobokong yasi wong lesinaim minal ardi saking bumi. Kade nulisna bumi jeung bom teh sarua. Mun bumi kudu make iya. Lamun teu make iya jadi bom kayak macana. Minal ardi saking bom. Kayak dina macana gitu. Asali sutawi kaping 3 iku iltiqa basaratai rajulin pantel kulit roro. Rajulin wong lanang wa mratin lan wong wadon. Kabiro ini kang gede karone dewasa, ajnabiya ini kang wone karone dengan min guiri hailin saking ora hahalang. Arabi utawi kaping 4 iku masuk kubulil adami jepok kubul adami au halqati duburi atawa bubuled dubure ya si adami bubuled duburena teh nyata kerod salawe bibatni rohati kalawan batin telapak tangan au butunil asobi atawa kalawan batine piro-piro ramo. Jadi dina ieu pasola jengan musoni pada ngajelaskan tentang pirang-pirang hadas pi bayanil ahdas nu matak ngabatalkeun kana wudu. Hadas nu matak ngabatalkeun kana wudu nyata hadas alit. Nawakidul wudu'i ari perkara nu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya aya 4 perkara. Al awalu nu kahijin al khariju min hadis sabilain aya nu kaluar tina salah sawiji jalan 2. Min kubulin au duburin nyatana sabilain teh bayana tina sabilain papertelana min kubulin tegasna tina kubul yang payun au duburin atau dubur di jalan dapur gitu. Dubur teh. Gitu. Min aysakwin kana tegas sama tina setina ayeuna di mana-mana keluar tina liang ya naon wae nu kaluar tina ayeuna kubul atau dubur ida kana haduma munsidan insida dan khalqian di mana salah sahijina tertutup bari insida dan tertutupna teh ti dituna gitu. Naon nu kaluar teh min kubulin au duburin teh rupana arek rihun arek angin hadza badul min qouli akhrij badal tina lapad al khariju ay sawaun kharaja dalika rih minal kubul tegas sama sarua wae kaluar eta angin minal kubul tina kubul yang payun ti belah hareup panto hareup au duburi atawa tina ti belah dapur ti belah tukang gitu. Au goiruhu arek rupana angin atawa lian hati lian angin mah benda anu kosongnya lain benda cair. Au goiruhu atawa selain ti rih selain ti angin benda padat gitu tegas sama aya saun kana kharij ainan au rihan tohiron au najsan nu anu kaluarna teh tina kubul atau bubur teh arek berupa ain dat gitu tina kubul teh seperti batu geuning kencing batu sing buruhul. Aurihan atawa angin ti belah payun teh
Tohirun arek suci nu kaluarna nama seperti naon menanya batu suci, benda suci lain cai kiih gitu. Au najsan atau najis seperti cai kiih di belah Japan arek ayeuna garing ngawurut banatawa baseuh mu'tadan nu biasa seperti nu biasa teh cai kiih. Au nadiron atau nu langka seperti getih. In pasola aula arek misah gitu ngacleng keluar atawa ayeuna napel didinya keluar tapi ngamai misalnya napel karena kubul atau dubur kadudan tina rojat rosuha seperti bilatung atawa cacing anu keluar sirahna wungkul nongtot keluar batal eta teh batal kana wa in rojaat sanajan balik deui eta bilatung atau cacing teh ngalopot deui ka jero ngan sepet keluar mastakana lol ka jero deui batal wudu. Ilal mania angin cai mani nu kaluarna teh kitu eta mah teu mantak ngabatalkeun kana wudu tapi ngawajibkeun kana palanak dobihi teu batal wuduna mah tapi wajib kan nabi mujarradin nadrihi seperti keluar cimani wungkul ningali awe gelis ngucur langsung manehna nyak celakaan dina kubulna teh wah parah eta mah geus parah ningali hungkul geus keluar cai mani eta batal wuduna wuduna teu batal tapi wajib terus ayo jaron dina deui teh tamul biru yatil ain mikir meleng wah ngahulang aduh eta itu make rok setengah ping-ping teh geuningan langsung wae kapikiran biru yatil sabab ningali ku paningali teh itu maka wajib eta mah adus tapi wuduna teu batal gitu. Asani nu kadua zawalul akli hilang akal binaumin kusare jadi sare hilang akal orang tuh bisa berpikir akal teu aya kusare batal bun au binaumin augir atawa kulian ti sare hilang akal seperti nyarimih make ku cubung langsung maneh wuleuh-wuhan atawa ku minuman keras narkoba hilang akal batal wudu. Kunaon make batal wuduna sabab salah satu syarat sah ibadah teh baleg berakal tak berakal. Islam baleg berakal syarat pokok. Kita berakal rek kumaha sahna ibadah, akalna hilang. Kecuali teu ilana makoe din makinin mah kecuali sarena jalma anu diuk. Nu kumaha diukna mumakinin makada minal ardi anu netepkeun kana bobokongna kana biritna minal ardi tina bumi ditetepkeun jadi pageuh napel henteu cuculagetan sabab di dinya teh pantona cenah lamun sare tah ye kuncina di tulakna dina panon lamun panon muka liang tai nutup lamun panon nutup liang tai muka tah liang lamun panon nutup liang tai muka heg cuculagetan bujurna otomatis molongo tah kerod salana molongo bijil wae angin batal wuduna gitu logikana gitu asali sunu katiluna iltika basrat rajulin wa imratin kabiro ini ajnabi ini pantel kulit lalaki sareng awewe kabiro ini anu tos dewasa duanana ajnabi dengan lain mahromin gueri hailin tanpa halang cenanya wa entakidu kulin min humamin ladatin aula amdan au sahwan au kuriha batal wuduna saban-saban anu antel jeung anu kaantelan ya batal wudu saban-saban jalma anu antel jeung anu kaantelan rek nikmat antelna teh ya bujang jeung parawan pantel kulit ge geus wah kebayang-bayang bujang jeung parawan aula atawa henteu karasa nikmat teu geunah pagesek komo jeung sekolot mah itu eueuh rasa nikmatna nah eta ge batal teu nikmat oge amdan rek ngahaja ausawan atau poho deui kacabak batal pas inget ieu tadi geus nyabak
au kuri atawa dipaksa ayo saya cabak gitu cek memaksa teh batal wudu biudwin salimin bariku anggahota anu salimin anu salamet min goiriha ilin tanpa hahalang gitu tanpa hahalang cenah pantalna teh mata ngabatalkeun kana wudu Arabiu arinu kaopat nama sukubulil adami nyabak kubul adami kubul adami arek kubul batur rek kubul an urang ngabatalkeun kana kubul adami wae ya. Walau sahwan sanajan poho deui kacabak poho deui pas inget teh tadi geus nyabak kubul gitu au halqati duburihi atawa bubule duburna adami da eta liang belah tukang kerod salawena kunaon disebut kerod salawe teh 25 sabab eta teh cek pernah cek aya nu ngitung gitu dicocolkeun gegetuk kupul-kupul cocolkeun kana eta tah tapakna teh dihitung teh aya 25 amanya deui meureunannya kudu kurang teh nyongeng jelema dihitung ku urang matak carana teh cenah kitu hayang nyaho kerod 25 cocolkeun tapakna aya 25 matak hal qoti dubur itu disebutna kerod kerutan kerod teh kunaon dicabakna teh bibatni rohati ku batin telapak tang batin teh jerona tah ieu anu beda warna naik gitu tah da sakumaha bodas oge bedanya ieu jeung ieu mah bibatni rohati au butunil asobi atau ku batin ramo-ramo batin roha mah ieu tah butunil asobi mah ieu are ku ieuna atau ku ieuna eta ngabatalkeun kana wudu cenah gitu kumaha lamun ku tongongna teu batak batal eta mah dikieu tak kusruk gitu. Ngan kade paranyang kuku moal bahaya seukeut eta keur panjang kuku mah ieu mah ngabatalkeun kana wudu jadi simpulan mata ngabatalkeun wudu aya 4 perkara wallahu a'lam bishawab.